Heuh kitu. Sakarek nempo amang. Balina di mana? Ah, lila numpang mah. Nih ngibur weh. Cek si Alif cenah aya di nu kos kieu. Si emang ditipu ku budak eta. Eueuh si Alif na ge. Lamun aya kurang jurus ya. Tah, dahar pang, metere gede. Sugan we geus gede mah bisa digoreng. Kamari teh si Amang teh cupang da di sawah. Bakal memenangan malnya euy. Sabodo ah. Puas tah si Amang dibobodo ku urang. Geus ayeuna mah tinggal ulin. Para runtun. Mangga. Aya Mamang Kopea. Bade ka mana, Mang? Iya, tadi nama nek neangan si Alif. Ngan, tekan panggih wae. Apal teh si Alif di mana? Di imahna sugan, Mang? Nyangga satu. Kayak amang coba ke imahna. Aya naon kitu, Mang, neangan si Alif? Jadi kieu, kamari teh si Alif teh keur maraban lauk cupang nu manehna. Terus, ku amang teh ditanya, "Lip, eta cupang malang meuli di mana?" Nah, cek manehna teh kieu, "Mana ngala Mang eta mah di sawah." Cupang anu kumaha kitu, Mang? Rarasaan mah moal aya lauk cupang di sawah. Lauk cupang na teh alus ning, warna-warni. Oh, eta mah cupang multicolor. Tah eta pokona mah. Tah, kamari teh amang teh neangan di sawah. Ngan eueuh. Ya moal aya atuh, Mang. Cupang nu kos kitu mah aya ge di forum jual beli. Patak eta, amang jadi kesel kasih Alif. Geus ngawadul. Nyangis atuh kira sambutkeun salib. Heueuh harek, yang geus amang nek mangkat heula. Ayo mangga. Puntun, Lip. Puntun, Alif. Wah, di mana ge? Amananya? Angkat meureun.
Mamang kope ya. Aduh, kumaha euy. Kanyahoan. Kabur ah. Oh, semua mau banting. Lip, tong kabur. Rek kabur ke mana deui maneh? Ampun, Mang, ampun. Geus aya mah ngilu jeung Amang. Ye, engke mah tong sok ngawadul, engke goreng ka manehna. Jangan satu Mang hampura. Sabodo ah.